wayah mah keluar di pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang kaula cek manehanana ieu adalah turunan Ki Sempar antum atas tapa di Gunung Karang tas neulean sumur 7 batur kula aya 3 hiji si udel kadua si gareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina ayat para sahabat ayat tabiin ayat diangkat ku Gusti Allah kumaha Allah Imam Syafi'i diangkat narfa'u darajati man nasya kaulah menghendaki Syafi'i supaya naik di permukaan bumi untuk menjadi pelita hati Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali kehendak kaulah cek Gusti Allah beres Tuhan Syekh Abdul Qadir diangkat ke permukaan bumi untuk menjadi penenang untuk menjadi pelita hati kumaha kula bae cek Gusti Allah ulah nyaon-naon sia mah tuturkeun cek Gusti Allah belah dieuna wala para wali sanga islamkeun Indonesia wahai para aulia cek Gusti Allah maneh teh ku aing geus jadikeun kakasih islamkeun perang berbagai kerajaan-kerajaan dengan kerajaan nu aya di urang lain perjuangan leutik wali sanga berjuang di urang teh melawan Majapahit melawan berbagai permusyrikan diteruskan ke Banten ka dieu Tuan Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin perangna luar biasa kumurni hatena kehendak Allah narfa'u darajati man nasya tidinya terus kabelah di tek angkat deui Syekh Nawawi dunia oyang ayana Syekh Nawawi ketika tarung di Mesir ketika tarung di Mekah Nawawi nuleutik orang Jawi tetapi kemampuanana luar biasa nyahoeun dunia kabeh sebab kumpul kabeh di Mekah Turki Yaman Mesir nyahoeun kabeh Irak Iran ketika muncullah Syekh Nawawi tanar Ajawi muncullah dengan berbagai karangan-karangan anak diakui dunia Syekh Nawawi teh narfa'u darajati man nasya beres Syekh Nawawi Syekh Astawi caringin untuk Banten mah luar biasa Jawa kaditu Kiai Hasyim Asy'ari untuk Jawa luar biasa kadieu ka tengah terus Kiai Muslih Meranggen Demak luar biasa teh narfa'u darajati man nasya belah dia natek aya Abuya Dimyati Cadasari aya Ki Bustomi lumayan lain lumayan pohara tata waridat alhamdulillah kiaina arasup Golkar ya Allah ya Rabbi teu kadenge kurang jituna dakwah ja Abuya mah cicing bae tapi loba jelema anu sujud mun carak sujud mah di hareupeunana di dia almarhum dia biasa bae kadeleuna mah tapi masya Allah aya sabarapuluh mungkin ratus asup Islam di leungeun almarhum coba eta biasa bae korenganan melalui batin tadarru jeung tafakur ka Gusti Allah memang saatna model kitu nah nu mantak Gusti Allah teh mere cara dakwah teh disesuaikeun jeung kaayaan kaumna kaum Kangjeng Nabi Musa guaraga ilmu sihirna dibere Kangjeng Nabi Musa tongkat anu ngaleuwihan tina sihir Kangjeng Nabi Ibrahim lantaran najamin ahli perbintangan Kangjeng Nabi Ibrahim dibere meluluhkan perbintangan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad jarago jasa sajana
jarago jasa bahasa ahli sastra orang Arab teh turun Kangjeng Nabi diberelah Al-Quran di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman jelema teh mengagungkan harta saat eta dibere harta nu berlimpah Kangjeng Nabi Sulaiman untuk meluluhkan umatna terus bae saat-saat mana Gusti Allah dekner paudarojatin disesuaikan tinggal kuari orang teh dahaga hayang aya ulama secara nasional anu bener-bener teu pernah melirik sebelah mata karena dunia paling kedua sabelah masa etik deh ya saha ieu urang coba pantau Jawa Timur saha Jawa Tengah saha Jawa Barat Bandung saha Banten saha nyebrang kurang ka Lampung saha oh barang di Lampung gede bener aya gajah malulu nyebrang orang ke Kalimantan orang nyaho di Sambas teh didinya teh wah pabrik wali-wali Allah Ki Khotib Sambas orang Kalimantan berarti di Kalimantan sorangan kerajaan Kalimantan sorangan adalah wali-wali Allah teropong kurang kuari ke Kalimantan mana wali-wali Allah na ulah cerita wali halanan ulama anu muncul anu narfa'u darajati man nasanu ku urang kadeuleu ku mata kasat urang mah halanan can aya Malaysia orang nyebrang kadinya setik di Malaysia coba baheula teh aya Habib Abdullah di Malaysia teh anu ketika kahuruan jadi deui tokona teh pateuh kuari nah ieu di Malaysia nyebrang orang coba ka ditu ka Thailand jadi Thailand teh aya pengarang amil di Thailand tah eta nu kurang dibaca teh eta amil ilaman lawamil pinah wibiatu amilin pan karanganna karangan lain orang Indonesia eta teh orang Thailand coba dulu ku di Thailand cangcing gua ari coba tepan lain lalagaan dibaca pan ku urang ya Allah ya Rabbi di murodan ku Syekh Nawawi nyebrang urang ke Korea kuyak malulu di Korea terus nyebrang dunia urang ningali sekup letik sekup gede mana ku ari ketika aya Osama bin Laden pohara dunia ngageter dunia teh aya Saddam Hussein gitu emang Allah mah nyieun tokoh-tokoh teh nu bakal ngagempur kafir teh ngageterkeun dunia ketika naik Saddam Hussein jelema nu lahir ke alam dunia ku simpati-simpatina dingaranan Saddam Hussein sanajan kuarina eueuh kumisan jeung kunyin Saddam bae sabaraha ribu saat eta 1000 manusia di dunia nu terdeteksi langsung dingaranan Saddam Hussein nang saha eta simpati kitu lamun lain nang Allah moal bisa dijorekeun ku Amerika jelekan jorekeun tetep bae kaluhur bae sebab naon melawan kafirnya dengan perekonomian dilawan ku persenjataan siapeun jasa eleh menang lain urusan Allah nu boga urusan berlanjut datang ka kuari nu mantak apakah kuari peperangan Irak jeung Amerika teh bisa dicicingan ku Amerika teu bisa satu jengkal tanah Irak tidak akan diberikan kepada Amerika kitunya lama tak sumpahna satu jengkal tidak akan bisa selama masih kena ada manusia-manusia di Irak tidak akan diberikan cena-cena nanyar kedutaan bikin aja untuk kemaslahatan nyieun nyanakan di ditu dan lain sebagainya gedung-gedung dan lain sebagainya pertahanan apa lagi ya cek orang Irak tidak masalah kayak di bom ya kok kami tenang beta orang Irak teh boga kos gitu Masya Allah iyalah negara 1001 malam Vina Panduwinata atau ngokos itu mah nyete siapa tuh nyaho sarige ya mana ya ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajat kami ngangkatkeun darajat manasa ka jelema nu kami dikehendaki inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad maha bijaksana dina dadamelanana alimun maha uninga bi khalqihi terhadap makhlukna rusak kuari dunia khususnya Indonesia kehendak Allah ulah bingung kehendak Allah kabeh tenang urang salat kehendak Allah kabeh ge alimun maha uning hakimun maha bijaksana jalamun ku Allah diendeukeun mah aya hiji jelema nu gagah meureunanan siap ngalawan bangsa-bangsa nu brutal
anu brengsek atuh mah kawasa Gusti Allah ngan henteu bae heurana encan wayah engke mah geus wayah mah keluar ti pertapaan nyana langsung aya di luhur awang-awang kaula cek manehanana ieu adalah turunan Ki Sempar antum atas tapa di Gunung Karang tas neulean sumur 7 batur kulaya 3 hiji si Udel kedua si Gareng kaula ngaranna si Cepot ya ieu kebakar ya gitu pewayangan eta adalah suatu lambang-lambang manusia anu keur berjuang kumalandang di alam dunia anu jadi Semarna anu jadi Cepotna anu jadi Garengna anu jadi Gatot Kacana anu jadi Samiajina anu jadi tuh siapa nyaho bae Dorna cenah ese tok nonton mah kos kadari itu bae cenah kieu nya aing mah nyaho ge di kitab campur jeung nongton setik aya kitab lah mal aya lamun lain di kitab perwalian dibuka di dinya Semar asilna tina Samir bahasa Arab eta teh kos kitu teh aya hiji-hijina secepotna nu eta pan ku urang teh osok dihadiahan lamun urang hadiahna teh kitu sangyang wenang sangyang wening dan lain sebagainya eta anak Kangjeng Nabi Adam ke kuku lamun dicaritakeun dina ilmu perwalian Nur Cahyo dan lain sebagainya kadina terus kadina aya duwi eta kan dibedakeun ngaranna doang anak Kangjeng Nabi Adam na diganti ngaranna terus Kangjeng Nabi Sis kan diganti ngaranna ieu teh dek diasupkeun kana perwayangan jang naon jang ngalambangkeun manusia-manusia nu hirup Ki Haji anu ngredit ieu contona Ki aya contoh-contoh dilambang-lambangkeun masyaallah teman-teman kudu nyaho engke cara-carana ieu sinom ieu kinanti ieu terus kabelah dia asana pemain teman-teman